Dede atuh ulin jeung batur, memang ulin jeung batur dede mah. Dede mangan hayu, hayang jeung indung wae, ulin atuh ka itu jeung batur. Ih. Haru jieu teh rese di titah teh. Ai maneh kunaon jebres-jebres bari jeung manyun. Itu barudak meni hese di tutut titah teh. Emang maneh nitah naon atuh ka barudak? Eta teh piran ditah ka warung meni hese. Heueuh barudak ayeuna mah hareuras ya gitu, nepel wae teh hayangan ulin. Terus kumaha atuh carana supaya barudak teh hareuras wae? Maneh apal teh peuyeum sampeun? Heuh apal. Naon kitu hubunganana barudak jeung peuyeum? Sampeun teh pan heuras. Heuh terus Nah hari geus jadi peuyeum, jadi hipu. ngan anu jadi pertanyaanana naon hubunganna peuyeum sampe jeung barudak anu heuras? Tah, meh barudak teh heuras, keuman ku cai ragi, meh hipu. Da barudak teh sampe lain jelema kudu dikeuman ku cai ragi. Pan ngarah hipu, meh teh hareuras deui. Sugan koplak.